kunaon putusna beda keyakinan temenang beda agama mah pak beda keyakinan lain beda agama beda keyakinan abdi yakin ka manehna manehna teh yakin ka abdi maksakeun sakitnya tuh di siki Pak di sini gitu di siki oge nyeri putongo itu kurang doakeun ieu kedua mempelai teh dibarokahkeun boh dina kaayaan senang boh dina kaayaan susah bisa ngagunakeun syukur jeung sabar udah oh leres amin ya Allah ya rabbal alamin udah ai panganten mah Pak dina waktu ayeuna teh asa katinggalin teh bunga we jeung bunga ieu nya ai panganten dia dipajangnya di piwaran gegero teu panganten tuh banyak pengantin gegero besok dipajanggun seperti raja jeung ratu pan aya laguna kumaha laguna pengantin anyar Pak kumacikan hayang ngadenge dewe pengantin anyar ieu ngarete benang langgan direnceng hayang surabi ari penting nu kadua susul sasarubu lempeng bari muka kencalana rek diganti ku piyama ari penting nu kadilu mami anu memuku dirampak-rampak berhipu goreng teku bolu mending geus leuas dewek bolu urut hajat aya keuni nahan nepi ka malam katilu ujang buahna panganten ye henteu Pak nepi ka malam salawe malah malam 25 masih bunga peuting ka salawe pangantenna luak luwe maklum capek geus gawe sikana teh hayang baso selain mah kawan wae oke jeung hayang baso nah nya lapar berdua Allahu akbar eta bungahna pangantennya panya dai panganten mah bunga jeung bunga ujang ngaranna oge heueuh bulan madu bulan madu mah amis gara siapanya moal aya panganten ayeuna nepi ka sedih mah eueuh malam pertama ge wah aya Pak aya naon tetangga abdi eta panganten malam pertama teh ka paringsan pedah naon tah paringsan pedah naon sumuhun pedah malam pertama teh pan baheula mah Pak make calana make baju terarabutan kadang tina hordeng kadang tina taplak meja kadang tina sepanuk dina tarpa kadang-kadang harita malam pertama eta mah ieuna si awewena leuwas da apa kalakah pisan malam pertama teh kunaon nempo pas barang mukakeun calana lalakina calana jerona teh aya tulisan Pak naon berat bersih 200 kg eta mah awewena beur ngabayangkeun cacak beratna kumaha bentukna geus kabayang ngerjo pisan awewena teh sing horeng setelah diselidiki eta lalaki nanti make kolor urut
karung aci tarigu. Oh, nah ari pas kitu teh teu lila lalakina nyusul pingsan Pak. Kunaon tah lalakina? Sumuhun lalakina ge reuwaseun Pak. Aya barang di muka calana awewena aya tulisan dina kolorna teh kedalaman lebih 2 meter. Kumaha eta? Ya bading salakina teh ngan 12 cm. Kumaha nyusulna sesana geus sok. Wadalapan eta ge. Terus kumaha sing horeng ditingali teh sing horeng eta celana jerona teh urut sepanduk kolam renang sing horeng teh. Mata kitu. Mata kitu teh Pak geus salawasna. Heeh. Tapi mudah-mudahan panganten ieu mah Teh Rini kali Aldi mah mudah-mudahan sing janten sakinah mawadah warohmah runtut raut sauyunan sageugeus bihanean kacai jadi saleuwi kadarat jadi salobah ucu sapapait sama manis Antenan. bete kumaha Pak sakinah mawadah warohmah aya nu kurang Pak kurang kumaha sakinah mawadah warohmah wa uken waromlah gitu. Lain eta saya tak mah heureuy wae ucu Mun kanu hareuy saya teh. heeh nya sayang maledog kumaha tuh Pak ujang ayeuna ningali bungahna tinggal Teh Rini kari Aldi duduaan ningali bungahna pangantenna batu turun ke sik naik kalapa tonggoheunana itu purun ieu daek sarua bogoheunana ai silain iraha boga pasangan asa katingali teh jomblo wae Sorangan we eta mah. kalakah jeble bapak memancing-mancing Kasuat-suat bener. nyawa abi teh keur sedih Pak putus cinta iraha menggugna Pak putus cinta jeung saha sih lain emang boga ka bogo jeung awewe Pak piraku jeung doma Pak ai bobogohan mah teu meunang ujang sanes bobogohan padeukeut abi teh da abi ge normal tuh Pak hoyong saling mengenal hoyong ta'arufan Pak jeung saha jeung mimin harita Aya dewa eta cemimin. itu aya cemimin walah bawa potongan abdi dulu sanes ieu mimin itu Pak putus lainnya putus kunaon putusna beda keyakinan teu meunang beda agama mah Pak beda keyakinan lain beda agama beda keyakinan abdi yakin ka manehna manehna teu yakin ka abdi Tebogoh eta mah. ka mah teu bogoheun mimina Ulah sok maksakeun sakitnya tuh di siki Pak Di sini. di sini gitu di siki oge nyeri putongo itu Untung teu bareng ge. ayeuna mimina ka mana itu Budak. bener ieu mah mimina ka mana ayeuna mimina teh dikawin batur Pak dikawin waduh nah geus jang meureun lain jodoh si lain teh da aing ngaran-ngaran jodoh mah jorok kucu heeh dewek oge jeung indung si lain teh panggihna dipacilingan saking ku jorokna elah Pak lainna naon Pak inget baheula keur dekeutna Pak kumaha dekeutna apa dekeutna teh di pasar abi teh romantis Pak kumaha kitu pan abi teh baheula teh jualan buah harita teh Pak ai mimin jualan sayur baheula teh jongkona teh deukeut ieu jongko abdi tah jualan buah tak ieu mimin beh dieu Pak da abdi dagang teh fokus teh Pak ningalikeun mimin we da geulis mimin teh BMW naon BMW bahenol montok wow keren lain eta jeung mimin abdi Pak
Wah abi mah nanti saking ku gempurna harita maksakeun maneh hayang kenalan ge min harita mah teu nyaho kita ngaranna Neng siapa namanya ulang gitu ngajawab nah jika Kunti perawan keneh pak eraannya Neng kah namanya siapa Neng? Nama aku Mimin. Boleh gak namanya diganti sama aja di Mala? Mala apa? Malaikat hatiku. Nah, tapi kumaha Mimin keur kitu responnya? Pajol tukeran nomor WA, Pak. Kaling-kaling biasa silaturahmi Pak dari martabak ke bapak nanti Aya kaciri alus ya. nah hari pas itu teh 3 bulan Pak manehna teh jauh ngirim ondangan Pak kawin jeung batur dulu abi teh nulis surat ka Mimin nah teu WA aja HP-na digadekeun Pak kumaha nulis suratna abdi nulis surat ka Mimin. Oh Mimin, wajahmu memang manggis, manis ujang. Apa tukang buah? Kumaha tukang buah? Bang. Sok tuluikeun. Senyummu melankolis. Tapi aku tak menyangka kau dukuh tega padaku sungguh hatiku anggur lebur hancur hatiku nanas panas napasku sirsak sesak oh perpisahan Tuhan bimbinglah aku ini memang salahku aku jarang apal sama dia sehingga durian ini hilang naon durian Pak maksakeun teuing nggak balas Mimin nggak balas Pak eta mah Mimin obong tukang sayur mung eleh ngabalesna make sayur-sayuran tapi mainnya Bapak cikan ai Mimin kumaha ngabalesna ieu Pak membalas tentang suratmu itu tentang apa tukang sayur sok tulikeun brokoli sudah kubilang berapa kali terus terong aja terang hubungan kita kan sudah tamat jangan kangkung aku lagi ya ganggu aku sudah tidak seledri lagi melihatmu selera aku sudah tidak percaya lagi kepadamu percaya capek nah nepikak itu nasi cepot ampun teh ayeuna ka mana Mimin teh kawin jeung batur silaing mah atuh nepi ka nyeri hatena Bapak nyeri hatena abdi itu teh leuwih kasep meureun leuwih kasep heueuh aya abi ramijut meureun aya itu leuwih beunghar dari abi sangsara Pak nepi ka dihina-hina Bapak jeung abi ge Pak kumaha dihina di depan orang tuamu kau malukan diriku kau bandingkan aku dengan dirinya kau hina diriku kau sebut tentang harta kasihku sadarku tiada berpunya